Kak, lawan wala. Lain newek terek ngagugat ngagugat ke mana? Ka sawarga tuh, kepemimpinan orang mang urang. Saha? Ti jaga tata, emang gunawan. Yo, dengekeun. Pajabat zaman ayeuna mah, naon pajabat zaman ayeuna kunaon? Lain pajabat zaman ayeuna mah loba berangan. Berangan kunaon ku jurig. Lain ku jurig, berangan loba berangan pajabat zaman ayeuna mah. Berangan kumaha? Berangan sieun teu boga imah, berangan sieun teu boga mobil, berangan sieun teu boga tanah, berangan sieun turun jabatan, berangan sieun teu boga duit. Aduh, aing bener da wala. Heueuh, matakan pejabat zaman ayeuna mah berangan. Berangan hungkul sieun, bahkan ayeuna ngabelaan non sangahalalkeun sagala cara. Pikiran ku maneh di dinya. Teu ka aing teh maneh-maneh we, lanceuk aing teh. Ku aka ka dinya. Bener da wala. Lamun dipikiran dipikir dibolak-balik pejabat zaman ayeuna teh ngahalalkeun segala cara anu haram jadi halal, anu halal jadi haram. Kitu we dibalik-balikeun. Kitu. Sok bayangkeun ku aka eta duit MBG anu sapoena saem dikamanakeun. Gitu, nya tuh wasugan. Terus eta duit anu emas di non 74 gram anu loba nih kilogram. Eta dikamanakeun. Bahkan anu madogna eta teh baheulana urut mantan anu sok neangan kasus-kasus korupsi. Padahal mah manehna nu korupsi teh. Da wala euy. Tah ayeuna dewek rek ngagugat. Ngagugat kumaha? Rek ngagugat bahwasana naon wae si manehna ngajedog di luhur teh. Asa eueuh pergerakan pisan. Teu basa keur hayang pamilihna, keur hayang dicalonkeunana. Mangkumaha keur dicalonkeunana? Sok ngadadak datang ke pelosok. Ngadadak deket-deket ka rakyat, ngadadak merean asihan ka rakyat teh. Da wala. Teu keur basa keur nyalonkeunana. Pilih saya, aku akan membantu wong cilik, aku akan membantu wong susah. Tapi ayeuna geus ngajedog jadi pamimpin, mana eta janji-janji teh. Baheula basa nyalonkeun teh murudul janji teh. Bener da wala. Bahkan ayeuna wah murudul janji teh, bahkan ayeuna hayang cenah urang teh bakal kieu bakal kitu bakal kieu, tapi mana ayeuna dilakonan teu? Henteu, sabab geus ngeunah aya cicing di kursi anu hipu, tempat anu lega, tempat anu ber-AC. Kari cicing hungkul duit ngalir ti rakyat. Ayeuna rakyat titah macam naon bayaran pajak. Pajak ayeuna naikkan, naik pajak teh baca naon pajak teh. Pajak naik, listrik naik, tapi ayeuna pajak ditaekkeun, jelema loba malalayar, bahkan ayeuna mah parkir ge bakal aya patroli. Patroli naon? Patroli pajak. Namun misalkan anak aka parkir di parkiran, yo di parkiran Indonesia mah di WC parkir. Lamun misalkan anak aka parkir, pasti sok aya eta teh jelema anu ningalian plat nomor, eta can mayar pajak. Di tanaan sia eta teh di tanaan. Motor teh di tanaan. Macakan ge aing mah cara nyimpen di dinya motor teh. Gimana? Di imah warga we. Ampun aing mah. Mana we mane? Ayeuna janggina teh murudul aka, tapi ayeuna tingali pajak mayar pajak unggal poe. Unggal waktu puluhan mah. Aiteun ayeuna fasilitas teh dibenerkeun. Jalan-jalan masih kene bararolong. Tapi aing mah masih kene leuheung ayeuna Pak Dedi. Kumaha kitu? Pak Dedi teh ayeuna teh keur mokuskeun heula ka jalan-jalan provinsi. Anu di mana jalan provinsi ieu teh jalan-jalan anu dipake ku daerah-daerah nu ngalalewatan. Anu bakal ditinggal ku batur. Kayak lamun misalkeun anu cek Pak Dedi, lamun misalkeun jalan provinsi geus beres, rek lanjut ka jalan kabupaten, ke ka dituna kecamatan, ke ka dituna ka desa. Tingali cenah cek Pak Dedi tahun 2031 Pak Dedi ngajabat bakal mulus menuju Jabar Istimewa. Bener akanya. Tah kitu contohan Bapak aing teh contohan. Lain ayeuna ngan saukur ngomongna hungkul. Aing mah sok nyeri hate datang bablaksakan bebelaan eta naon pencitraan teh pencitraan. Datang ka imah warga. Datang set. Halo eta teh diriung atuh warga teh. Diriung atuh warga teh langsung di dinya teh. Rame. Mere sembako, mere duit, sangkan yo mere duit tah gocap cenah dibere jeung naon. Pilih nomor kitu cenah.
Mana pernah nyata ditolak. Nah isi teureun mah bagi ka aing gua ditolak ku aing diterima. Ye ulah nyogok jeung anu menerima sogokan teh haram hukumna ka. Haram-haram na ai duit pendak mah deui teh. Nah ini kan duit wae. Pokokna mah kitu. Ayeuna politik geus loba demo ka mana wae matakan milih pamimpin teh kudu ku ahlina. Bener da wala. Lamun lain ku ahlina beureun bakal tungguh kehancuran kena. Tingali matakan tingali buktina ayeuna. Lain ahlina hungkul eta teh warga negara orang teh lain ahlina. Bahkan ayeuna loba anu arancur, loba anu raruksak. Geus mah SDM na teh rendah. Ayeuna ku presidenna leuwih direndah-rendahkeun bahwasana Indonesia suram. Ya Allah ya Rabbi. Da wala. Tah kitu aka. Batakan ge orang gugat, da wala orang gugat. Orang gugat aka, orang gugat. Ayo da wala. Cicing, saya sebagai tim suksesna da wala dek ngebantun da wala ngagugat ka Marcapada. Naon Marcapada? Ka ditu tuh ka yang Otipati. Ayo aka, mangga. Ayo da wala. Yuk.